Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana. Kumaha kabarna barudak? Nah barudak ayeuna hidup entos asup kana bab genep pelajaran bahasa Sunda, tema hirup sauyunan, subtema ngarebkeun dongeng. Nah barudak naon sih eta dongeng teh? Dongeng nyaeta carita rekaan atau fiksi anu ngandung hal-hal pamohalan atau ketidakmungkin. Jenis-jenis dongeng nyaeta aya dongeng fabel, parabel, legenda, sage, sareng mite. Nah ayeuna hidup bakal belajar ngaragebkeun dongeng fabel. Naon eta dongeng fabel? Dongeng fabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun sasatoan kalawan parigolahna. Jadi dongeng yang menceritakan binatang dengan tingkah laku dan perilakunya. Nah ayeuna hidup buka buku paketna halaman 68 ngaragebkeun dongeng sakadang buaya katinggihan kai. Geus meh 2 poe sakadang buaya katinggihan tangkal kai. Kusabab kitu gawena ngancerik bae. Keur kitu lar munding ngaliwat. Buaya melas-melis hayangeun ditulungan. Munding embungeun sabab nyaho adat buaya. Upama buaya geus lesot tina kai pasti malik nekuk. Buaya susumpahan moal nepi ka kitu. Antukna munding daekeun mangjungjungkeun kai nu nindihan buaya. Kai nu sakitu gedena kumunding ukur sakali didupak terus ngagolipak. Lesot buaya salamet. Buaya nganuhunkeun ka munding. Ngan waktu munding rek indit buaya nyarek. Ke heula sakedeung munding tangwa ka indit. Aya naon deui? Kapan maneh geus slamet? Tembal munding. Ulah kapalang bela. Maneh nyalamet, geus nyalametkeun nyawa kaula. Tapi ayeuna kaula lapar sabakti isuk tacan kararaban hakaneun. Wayahna wae kaula hayang ngasaan punduk maneh. Ceuk buaya. Munding kacida ambekna rek ngalawan tapi teu wanieun. Der parea-rea omong. Keur kitu jol sakadang peucang, ceuk munding. Tah kabeneran aya sakadang peucang. Cing kumaha pihadeunana? Kumaha mimitina ieu teh? Tanya peucang. Derek-dek munding nyaritakeun ti awal nepi akhir. Ngadenge omongan munding, peucang nang ukur unggek-unggekan. Geus kitu peucang nanya. Bener ieu teh sakadang buaya? Bener, tembal buaya. Aranjeun setuju lamun kaula jadi hakim? Ceuk peucang. Setuju, ceuk munding jeung buaya. Upama geus satuju, kaula hoyong kumaha bisana ieu kai ninggihan awak ilaing buaya. Cing sok kumaha tadi teh? Buaya ngagibeg-gibegkeun deui kai nu tadi. Tapi kan kakai teh nu tadi teh nindihan deui ka awakna. Tah kieu tadi teh kajadianana, kaina berat pisan rek dialaan teh, ceuk buaya. Oh gitu, beratnya eta kai teh? Tanya peucang. Nya berat, tembal buaya. Kaharti ngan wayahna bae ayeuna mah sakadang buaya kaula jeung munding moal bisa nulungan. Sebab mun nulungan Andika bakal nekuk ka kaula jeung ka munding. Tidinya mah peucang jeung munding teh terus ngaleos bae. Ninggalkeun buaya nu teu walakaya. Anu katinggihan awakna nyeri. Katinggihan kai nu sakitu beratna. Nah barudak sadayana. Dina dongeng nu nembe ibu bacakeun, barudak tiasa nyandak pangajaran eta urang kudu mulang tarima kanu geus nulungan urang jeung
urang teu meunang hianat ka babaturan. Lamun hianat di mana urang meunang kasusah, moal aya anu nulungan.